24 santen Pak Haji Eman kumaha kabarna Mama Nenti teh ka mana wae teh Mama Nenti teh nya ari kamu wasi urang gelut jeung Ici. Masih sasarangan dina acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang Ces Peleng. Tah biningannya paratos tabuh tilu langkung 24 satosna urang tadi ngalaksanakeun ibadah salat asar anu urang lajengkeun deui dugi ka tabuh 16.30. Ci, ular kan? Di luar geningannya mendungnya. Mohon itu di luar nuju mendung aya nanti aya petir gininya mungkin terus poek gitu ya. Alhamdulillah mugia hujannya nyanak berkah gitu ya hujannya. Amin Kang. Tak kawan bisa dana sok nu bade request deui diantos di 8 genep hiji 84 hiji 2. Sumuhun diantos di 8 genep hiji 84 hiji 2 nya. Tadi paratus diputerkeun Kang aya laguna Ibu Juremi atos eta teh teras lagu Mamah Larsi nyuwunkeun calungna Darso nya dagu kepakar atos paratus diputerkeun oge Mama Eti hoyong gapura cinta parantos diputerkeun. Nah mugia katampinya paratus diputerkeun requestan ngalangkungan WA Kang Dedi anu hoyong diputerkeun tadi parantos diputerkeun nya cinya. Mohon mugia we katampi sareng ngahibur kae kawargi sadayana. Amin 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 ya rabbal alamin. Ci kulan-kulan. Sok atuh nyarios Ci. Naon nyarios teh ge abi nuju nyarios Kang. Lain gitunya lamun zaman ayeuna. Naon gitu zaman ayeuna Kang? Zaman ayeuna loba pisan naon teh jalmi-jalmi anu paralinter anu mau motekar gitu Ci. Heeh motekar nya nama seueur konten-konten kreator, seueur anu naon teh paralinter lah nya Kang nya. Nya tah paralinter mugia we nya ieu teh tong jadi bahan anu awon kitu nya nya. Sumohon tong jadi bahan anu awon tapi janten bahan kasayan nya Kang nya. Mohon aya Kang Henry Istiqomah ieu teh. Henny Istiqomah. Akang mah Henny namina teh. Tuh halo cenah. Halo deui lah ge. Henny wilujeng sonten wilujeng patepang sareng Kang Dedi Kosmo dina channelna Kang Dedi Kosmo ieu teh nuju siaran Sunda ti Radio Samhan Jakarta dina acara Situs Gupai Pasundan Radio Samhan. Aya nu naros cenah Ci, ari situs teh naon Ci? Situs teh nya Kang nya ke abdi diwatosan nyaeta situs teh silaturahmi urang Sunda Kang. Oh, situs teh silaturahmi urang Sunda. Laras silaturahmi urang Sunda jadi lamun misalkan abdi atana pisaha wae nu ngarankeunna katurunan urang Sunda hayu urang silaturahmi. Leres. Tuh Ci aya saha Dinar Dewi. Halo Bah damangnya ieu aya naon cenah Bah? Teu aya naon ya mah. Teu aya nu siaran Abah mah. Mohon Dinar. Gimana kabarnya Dinar? Kumaha kabarna? Nya kumaha kabarna? Aya Pio oge tuh Pio cenah jempol hatur nuhun jempolna Pio.
Hatur nuhunnya oge aya saha eta Muhammad Hamdan Gaming. Hey deui lah. Hey deui nya. Hatur nuhun kang kasadayana nu parantos dongkap dina live streaming na YouTube Kang Dedi nya. Mugi sing sararehat sadayana, sing dipaparin rezeki anu sae, sing dilancarkeun sagala usahana, upami konten kreator sing sukses konten kreatorna sing ngahasilkeun anu dipikahoyong nya nya. Sumuhun Kang sing ngahasilkeun teh ngahasilkeun naon penting mah ngahasilkeun we. Dinar Dewi cenah aing damang alhamdulillah. Aduh Dinar Dewi aing mah eta teh rada kasarnya kedah kangge ka sasama aing tiasa kitu nya. Aing mah kedahna teh abdi nya upami rada halusna teh abdi damang alhamdulillah bah. Oh kitu nya. Mun tapi teu sawios-wios da pangintennya nuju diajar panginten sanes naon teh teu apalnya. Daina suka bawa-bawa atuh ci aya di film-film gitunya aya nyebut aing teh eta teh saresna mah kasar eta teh bahasana teh bahasa kasar upami bahasa Sunda mah nya nya sumuhun eta teh bahasa kasar lamun misalkan bahasa halus teh nya abdi eta napi sim kuring gitunya gitu. Mohon nya aya mohon cenah Muhammad Hamdan Gaming katanya, which person are you friend? Oh iya, saya sendiri, memang sendirian lah. Aya telepon Ci, assalamualaikum. Telepon habat itu deh. Aya Rani cenah halo kakak, halo lagi untuk Rani, salam sehat selalu ya, salam bahagia dari Kang Deddy Kosmo. Aduh, hampura bah kapencet maksudna teh abdi. Nah, gitu. Mohon gitu. Aduh, nya teh sawios-wios kapencet mah da abah biasa sok mencet. Mencet naon eta teh Kang? Aya we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GP Radio Samhan anu dirojong Jongku PDO memang cespleng. Mama Yati. Halo. Buat ngaleungit we atuh Mama, tong ngaleungit Mama. Entong ngaleungit. Mama mah siga pesulap wae mah tuh. Langsung nyarios langsung ngaleungit tuh kan mawah makan kabur. Betul nyambung gitu cuaca nuju kirang sae jadi segala namanya orang coba sok telepon deh mah di atas deui nya di atas di Kang Dedi di mohon di nomor telepon eta sabaci 861 2. Assalamualaikum Alah, kamana? Kumaha eta mah bisa ngaleungit kitu eta mah. Ngaleungit. Yang diajar eta siga pesulap. Ngaleungit ka kolong meja. Alah ka kolong meja kade mah. Hiji jeung itu jeung naon teh jeung tikus. Ucing. Jeung ucing. Ucing kering sigana mah di dinya mah. Pulang mah. Hoyong lagu naon mah? Hoyong Sapamadegan we Sapamadegan terus laminya Sapamadegan mangga sok dikintun. Kintun nama tadi teh aya Pak Sunarnya. Pak Sunar aya Pak Sunar. Hayu lebet deui ya. Mohon. Kanggo Aki Bager ka mana nya? Mohon ka mana nya? Bager teh. Pak Haji Eman, mohon teh telepon itu. Ayo sigana. Mama Eti. Teh on air. Pulsa lah cenah ada kirang eta teh surna teh. Terus ka Aki Dahlan. Ras. Aduh nonggeng. Kabatur ini kalau nanti nakuban wae maneh nonggeng. Bang Ahmad. Mohon. Teras Abah Kiki. Mohon insyaallah monitor. Mama Nenti dukan nuju sibuk ngentena Mama Nenti. Si gasnya sibuk itu teh. Nuju ngajaga hujan. Mohon sakit wae dia. Mohon. Moal ngaleung mah.
Amual ah. Oh, kitunya kita sama madegan diputerkeun Kang Dedi. Kene aing halang mah upami malam Minggu. Alah eta ke malam Minggu wae. Eta golek. Ku kekeh malam Minggu wae nya pas malam Minggu engke malam Jumaah. Lah ke Jumaah ke Sabtu. Alhamdulillah sae. Oh gitu. Mohon. Mama tos tuang mah. Mohon waktosna. Amin, hatur nuhun mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Mamah Yati nya hoyong dipangmuterkeun laguna teh Sapa Madegan ti Kang Darso. Mohon eta laguna raos Sapa Madegan ti Kang Darso nya. Mugi we aya deui nu nelpon. Pasti Ci, tenang gerai nu nelpon deui nya. Mun teu aya mah puterkeun we. Naon puterkeunana Kang? Sirah Ici diputerkeun urang. Entong atuh Kang, ke nyengsol. Nyengsol ka mana Ci? Nyengsol ka luhur Kang. Nyengsol ka luhur. Atuh nyengsol ka ieu ka nanti ka kecap ka katuhu nyengsol mah. Ieu mah yang ka luhur atuh kon. Yang seguludugan Ci. Nya atuh Ci, aya hujan cai. Hujan naon gitu. Itu di Bogor hujan es Kang. Oh, pas kebetulan hujan es. Oh, mulai hujan es mah jualan itu Kang Orson. Mana hujan es, hujan Orson. Kan kudu meuli es batu nah kan geus aya dina hujan. Da moal laku atuh Ci, kabeh barogaeun. Nya. Atuh banyak mana boga pikiran halus sebenarnya mah ngan pelaksanaan goreng. Gitu nya. Sudah teh hujan es tapi langsung we rek jualan es gitu, jualan make Orson nah jadi tinggal kita mata-matahan kanu Orson. Bah abdi hayang lagu Jayanti. Oh mohon mangga kini diputerkeun nya lagu Jayanti. Bah kenal teu wayang golek saha Wasmar jeung Cepot. Aduh nya kenal teu Wasmar teh sareng Wacepot mah nya kenal artinya mohon eta teh tetangga. Tetangga teh itu di Bandung. Aya tetangga nu ti Jelekong teh. Wasmar sareng Wacepot. Wasmar mah nya eta ieu Wasmar Wacepot teh adi urang. Semar teh lanceuk urang kenal almarhum. Gitunya Kang nya. Baheula sok disebut-sebut. Nah kitu Ci. Gitu. Nah beut disebutna lanceuk eta teh Semar. Nya kumaha kieu Ci? Kumaha teh Kang? Nya eta lanceuk teh kan ngaranna Ismaya Ci. Nya Ismaya teh Semar kan ya Kang ya? Nya Semar jadi ngaranna lanceuk teh kan almarhum teh Ismaya tuh eta teh Semar. Nya jadi akang lanceukna Semar atunya. Almarhum tapi hanya nama bageut. Amin mudah-mudahan nyawa gitu di nanti di lapang kuburna diterangkeunnya segala amal ibadahna. Amin amin rabbal amin. Anu itu di nu adi teh Cepot teh sok dipanggil Cepot. Ci. Cecep teh dipanggil Cepot nya Kang nya. Eta sok dipanggil Cepot. Jadi Cepot teh adi. Berarti akang teh dawala atuh. Lain ada si dawala kan adina si Cepot atuh. Berarti akang naon atuh? Akang mah dalangna. Gitu ya. Mungkin diputerkeunnya lagu Jayanti Kang Eka Dinar Dewi. Dinar Dewi teh linggih di mana Dinar Dewi? Mohon eta linggih di mana eta? Linggih di itu di dapur. Linggih sama aja di dapur mah. Linggih di mananya. Nah, urang eta heula Ci, urang nanti tepangan Ci. Tepangan Kang Eka Aki Bangor, wilujeng sonten Aki Bangor, Kang Eka Abah Kiki wilujeng sonten, Pak Haji Eman kumaha kabarna? Mamah Nenti teh ka mana wae teh Mamah Nenti teh nya. Kang Eka mau warsi, urang gelut jeung Ici. Ngajak gelut mau warsi. Kang Eka Bayani, ayo urang tabok-tabokan. Kang Eka Ning Sigardi, Kang Eka saha? Kang Eka node
Abah Asep tah. Nya Abah Asep tadi telepon Kang. Bah abdi aya hiji pertanyaan cenah. Naon sok pertanyaanana? Sok atuh pertanyaanana sok ka Abah kumaha tah. Bah tanya eta teh bah jawab Kang Bah. Sok dijawab gini jawab. Nya nanya naon? Nya nanya naon geura engke dibacakeun. Oke teh hilap Kang Eka. Kang Amsori anu aya di naon teh? Di Rangkas Dengklok terus lami itu teh telepon mohon ka mana itu Kang Amsori teh nya mohon nuju minta maaf gitu. Ayam sorry mah karena minta maaf tapi nuju sibuk anjeunna nuju milarian piti naon piti teh eta artos atuh Kang. nuju milarian artos tah cih sacan diputerkeun cih lamun misalkan hujan hujan ici mending make payung mending make jas hujan cih lamun misalkan hujan gitu kehujanan. Abi makan daripada Abi make payung mendingan make payung atau Abi make jas hujan. Abi mah milih Kang, milih ngiuhan Kang. Kumaha milih ngiuhan? Ngiuhan mah teu make jas hujan, teu make payung Kang, tapi tetep teu kahujanan. Bisa jadi sih. Tuh Cih kata Cek Dinar Dewi cenah Cih. Dewalana kunaon hidungna panjang pisan bodoran gitu panjang pisan lain bodoran lain Dewala mah lamun panjang teh kumargi sering ngabohong eta teh sarua jeung Pinocchio. Jadi hidungna panjang eta teh terus oge lamun misalkan kanu kadaharan kumargi hidungna naon teh kumargi irungna panjang jadi gampang nyiumna eta teh. Kitu nya kitu cenah kumaha nya eta kitu janten sering ngabohong irungna panjang mata Kang Eka dan Dinar Dewi nya tekengeng ngabohong supados irungna teu panjang. Kang Eka wani sadayana Dinar Dewi kene sadayana nya hatur nuhun ya urang dangukeun heula sapamadegan sareng ieu sareng Jayanti nya nu disuunkeun ku Dinar Dewi tah kitu mangga urang dangukeun ieu sapamadegan.